Ding. Sibak. Sibak cah. Ding. Wah, mending urang euy. Padahal Sal, kunaon? Ding mending urang tadi urang ngaget euy. Ting bare juga sintetis gitu. Mabok gitu Ah, mana mah aya wae hirup teh. Urang teh boga hanca di sawah tan ditandur. Teh kayuna we ditandurna bari sakalian kasih mang. Sugan we ya dipelakeun teh jadi ya sampai teh di tahun baru jadi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Jang? Teu aya nanaon, bade ulin ka dieu. Oh, heeh. Ari rek ulin ka dieu masakan tenan we teu bantuan mang ya di dieu melak sampe. Nya sok atuh, kumaha carana mang? Cokot we sampe anu menang mang nyacagan bieu tuh di ditu tuh, bari itu. Oh, nya mang. Oh iya, itu. Mang, ya lain mang. Nya eta sok cenah ka dieu. Jadi dikumahakeun ya teh mang. Ya kieu. Tuh, supaya pancek gue sok ajaran tidinya. Aja, potong. Mang tingali mang nah potong kieu. Rek make perasaan dari maneh. Heeh, mang teu bisa. Pokona mang juaran di kebun mah. Iki diajar atuh. Mang ngarek naros. Naros naon? Ari di hilir teh bener aya jukut sintetis. Sintetis. Jukut naon nih mana nu bener jukut naon ieu teh? Eta nu tadi ku si Isal diparabkeun kana munding. Jukut naon itu meni asa curiga. Cing mana si Isalna bawa ka dieu? Teuing tadi teh lumpat. Da gelut jeung munding ge wari ngadat. Ari si eta teu meni teu boga pikiran. Heeh, untung tadi hakan oge. Nama orang miluna nur jeung mang hayu. Yuk. Udah, si tadi mana udah mending aing ngadat ieu. Cara rape geus di kebon euy. Ieu mah ngeunahna sare weh kieu mah. Udah, Udah. Ieu jelema ieu karek gereup naon deui cenah. Udah. 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 Udah, Udah. Ya naon budak teh Udah. Ieu gara-gara kami. Udah capek aing, udah keluar maneh. Aya naon itu menera ribeukeung ditinggang ku ieu kira. Digororoan teh teu keluar atuh pan butuh ieu teh. Pamanggon cai, capek aing babari kumuning. Pamanggon cai. Heeh, atuh kela tungguan. Ribuh. Top tah inum. Ye, inum. Cai kieu. Udah, asa naon ieu? Asa udah. Aisyah. Oh, aing teh. Dadatkeun Racun racun jukut. Minum teh naon atuh teh? Racun jukut itu Ya, bener wae racun jukut ka aing. Sing matut nyuguhan tamu teh. Bawakeun deui nu anyar buru ka dieu. Pan dieu teh mah tak mere ieu teh eueuh cai. Mane aya naon mane ke dieu teh aya perlu naon? Lain pan aing teh ngarit nya. Tuh di belah itu, di sawah itu. Jukutna para rajang melihara rejo subur. Heuh ku aing dibabadnya. Menang sakarung diparabkeun ka munding. Gagal. Eta munding kata eling-eling nyiksa aing. Parah eta mah. Nah jukut nu mana emang di ditu teh udah ke sawah urang lain.
Tuh jukut di dekat sawah maneh pokoknya mah jadinya harerejo lah ngeunah cing aing panyaing teh rek heueuh bener montok seger terobati gitunya mending aing teh efek teu naon ngajak gelut di bare eta teh parah mending teh harteu emang eta teh jukut naon atuh. Ah, siapa? Ngelugug teh kamalinaan. Aing bae heula ka urang rek ngajukut teh atuh rek garit teh. Cilik disemprot eta teh ku urang tadi isuk-isuk. Sia mah teu neuleuh pisan hirup. Mun aing karacunan berat ada semprotna. Peduli teuing atuh bae oge. Muning ketalung saya kitu atuh. Bae ge atuh nih. Lain bae-bae sia teh ngurus ti orok ku aing di ais di susuan. Aing geus gede lulus tunyu ngajak gelut gara-gara jukut maneh teh. Jawab teh kumaha dipadol kana galila teh. Geus ya itu turkeun urang metis aya mah seger gara. Neuh tah kitu atuh engke tadi ngarungsikeun wae sia mah. Tah coetna tah bawa tah. Heeh atuh meuli kalem. Tuh jang kebon emang tuh. Lain kebon naon tangkal yang tangkal atuh. Ya nih kah. Alah jang euy. Hujan. Kumaha atuh? Ah kayak orang mah kasaung teu si udah di ditu ayo. Yo. Inya Dari shop kumaha? Wah, euy. Kebon dewek tinggal nyemang gitu cai dah itu teman-teman mana? Mana naon sih? Wah, ayo. Aing lah. Itu kumaha emang? Ini kene ayo. Ini keneh mah ayo ah. Das. Ayo. Euy, aing naon tarik itu. Waduh. Zaman Belanda ieu mah euy. Bacaan heula sal. Wah, aing ningali. Urang pembacaan heula bismillahirrahmanirrahim. Ayo ah. Itu tuh bersihan tuh. Iya, aja udah. Itu tuh ya dikaitkan. Tuh, tiris euy. Kita budak mending kamelinaan hujanan teh. Masa kecil kurang bahaya. Kurang bahagia. Woi, nges woi. Nges. Hei. Heeh, atuh gararanding kerame-rame hujanan aing teh. Tiris ieu mang euy. Jang euy. Tiris euy. Geus aya nama raat tah. Orang ka ditu we ka si udah kasaung yuk. Ayo. Geus ieu geus saat tapi caang kieu ieu. Ingat kebon euy sieun sok kabanjiran euy hujan gede kieu teh euy. Jadi ayeuna ka mana teh? Ada ka saung atau ka kebon? Ayeuna mah orang kasaung heula. Da tiris orang nginjem baju ka ditu. ngopi yo. Power app. Oke, uyah mana? Uyah di mana euy? Ah, sia. Da sia cicing we aing nu ngagoron mah. Da. Aing nyamper. Da. Saha? Yus. Naon atuh ieu teh? Tari rezeki atuh aya tamu segala di. Njem baju. Ini baju. Heeh. Kau kelebat. Aneh we katu ka dieu keluar. Oh, atuh. Salam tungguan. Atuh nyeun pantau teh kematutan pisan. Kunaon maneh mukakeun pantau teh rusuh kitu. Keur ngeunah, keur ngopi, keur kaya nyicikeun. Naon jang ka dieu teh? Tiris. Ini sarua tiris urang ge kudu ngomong mah tadi tuh di sawah aing puputeran. Belaan nunggu huludugan hayang hujanan cenah tah si uda.
karena si udana geus balik kali itu udah meureun tadi kasupan saemer mun teu cai meureun kanu irungna asup. Tipu eta budak. Bae lah. Ayeuna mah urang mah rek nginjem baju tiris kehujanan teh di ditu. Ayo baju eueuh. Ya eueuh aya di saung mah da lain tempat barbershop atuh di teh kajeng nginjem baju ka dieu. Iya mah tenas ka dieu atuh urang ari eueuh baju mah. Ah atuh lain gawe aheula atuh naon ke ku aing disiapkeun meureun baju ari rek nginjem baju mah da ari ayeuna mah eueuh atuh mah kajeng lain saung urang tuh saung batur ieu teh. Ngopi we ayeuna mah ngopi tuh. Ada power app nya diuyahan rasana. Edun. Cing atuh mending ngopi teh soranganeun. Cing atuh urang mental teh seutik teh. Sampura euy. Teu neuleuh pisan. Dih, nikmatnya eta ngarebut watados pisan sahirup teh. Eta maneh dek nyenakeun jukut sintetis teh ka si Isal peng aya. Sal mana eta jukut sintetis teh menang ti mana? Ngeunah nya datang-datang ngarusuh keur ngopi. Kadua ngabahekeun. Kerungsing katilu nanya. Heuh besok ini tanya. Ces aing. Ini jukut sintetis nya urang tadi papangih di dieu nya jeung si Uda. Beja mah cenah jukut anu ku aing di ari ti dieu teh nu diparabkeun ka muning, matak mending urang jadi gelo. Disemprot eta teh jukut teh. Tadi isuk-isuk nyempugoh karacunan. Oh, gitu. Naon heran ket karompak kitu ari maneh. Kitu kana caritana sintetis teh disemprot eta jukutna teh nu harajo teh sintetis nama daun sintrong. Kisu ayeuna mah urang milu ka ditu jeung urang ieu urang milu ka kebon. Kebon, oke. Tunggu. Ayo, siap. Naon sia mah anu kitu anjing ke kebon. Aikeun teh serbaguna. Ayo itu. Tapi di mana mah? Baba deh bat. Teman, tuh. Tangkalan di mana? Lumayan. Ini yang musuh. Nah, telena tetanggalan kuaing cina ruksak yang suruh. Nah, tuluan ya. Mana nih guys ya kan numpukeun berat aing. Awas tah. Ya anjing. Ayo ada mana orang gotong mah? Angin Solo ya goblok Solo teh. Angin teh. Tore caku. Sugan ka hujanan teu nya, sugan we teu banjir hujanan. Gila. Naon itu? Naon ja? Jika kai urang itu mah. Wah, mana? Itu tingali. Ieu mah dikakat. Parah jelema teh. Wow. Weh. Kai urang diberi ku aing sia. Ikut berat kieu atuh da pot keangkat mah nya. Iya ka inu maneh teh sal? Ieu itu. Ieu teh diingu tadi nama keur panceg mencit muning. Ieu teh tah keur kurban kunaon mah aing mah. Ieu teh. Berat tapi aneh aing bisa angkat gitu jelema teh. Intip ieu mah. Soalnya jelemanan teh sakali dua kali eta teh. Urang mah buukna panjang bebari eta mah. Ieu mah tulikeun ka kebon. Kebon. Terus bayar lah kieu mah. Gitu cing bener ngajagaan diri teh. Buat gagal kieu men euy. Kumaha tuh? Ingin tengah hati ingin sekelang hujan kieu biasana sok eueuh. Cokot dia mah awina itu. Kot deui atuh aing capek-capek nungkatkeun kayak gitu. Por datang di por cicing nu mandi ditu jeung mana euy. Ada uli hayu urang nepoh lah eta mah sugana. Heuh itu. Sugana euy. Tuh tempo awina ya kene. Oge aya keneh. Tuh dia yuk, gitu. Bisa cicing nama ini aing lagi tuh.
Nah, aman. Kelaman nyiri itu nyiri Kunaon, tak itu nyiri. Ah, sama tepayaan euy mah di. Kanan. Tuh, bagus. Meski mah orang kebon lagi nangan dahareun. Ayo ubah sampul gitu. Ayo. Jadi ke mana? Terus lurus da loba ka sampul. Jadi ke mana deui? Terus. Ayo. Loba di ditu. Kemana deui? Heuh, tuluy we di ditu da aya. Hayu we tuluy. Ah, Geus sajam urang leumpang itu. Lurus, lurus. Balik. Tuikeun ka herat maksud aing teh. Mana heula? Bener anu mah hayu. Rek ka mana enak teh? Tah, tadi teh geus kemasat tuluh, aya urang kemasat sampe jang peuting. Bari si duru bener. Hayu teh. Kala erina. Urang ye heuh. Urang inget omonganin urang euy. Mungan naon sia teh? Yeuh nya urang mulai tengah hargaan maneh heuh. Heeh. Ini urang teh geus mamatahan urang. Mamatahan naon sia teh? Geus burit ieu teh. Yeuh man. Mauk teh dilarang agama ieu maneh. Juga maneh bisa rek mauk mah urang rek balik wae heuh. Nah, kelana. Kala da goreng lah sakedeung. Naon deui mung urang mauk mah. Mun maneh hayang nuturkeun urang, hayu urang balikeun di awi hayu. Kumaha deui atuna ayeuna mah geus jam mah. Teu hayu we urang anterkeun ayeuna mah. Halus euy urang mah salut ka maneh urang anterkeun ka awi. Yang tenun dewe numan buat pembukana ka dieu. Sayangna itu nu bogana ka dieu. Mang, ka dieu mang. Iya, aya naon teh? Kalem. Ieu tadi cebengan kieu kan eta. Tah. Eta rek dibawa di ka mana eta awi? Kala mang, kala ulah salah paham kala. Salah paham kumaha pan tadi urang nempo mana itu di tungarung kageun awi atuh si teh di ieu Kalem. Eta awi teh pan keur kurban ini teh. Ini teh salah paham. Kalamang kurang dijelaskeun enak. Sok ayeuna mah jelaskeun ku maneh. Jadi ayeuna teh mang kurang teh ieu awi rek dibalikeun deui ka mang sebab anu ngaranna maok mah dilarang ku agama. Jeung kaodnya we ka mang, ieu geus sila melak. Naon bangsa teh deuleu kalah nyeramahan urang ya. Ini teh urang mah. Ieu mang urang hampura we awi kita dikeun ku urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ieu jauh-jauh ieu di Jakarta, si bule, terang si bule Juragan jeung dukun Bragajul teh. Nah, kitunya dia teh mangrupikeun film Sunda nya. Tong hilap li komen jeung subscribe teh nya baraya dicililin. Ya erek serius sih, serius. Erek klarifikasi cenanya bilih kitunya yeuh ka murang kalih anu ku abi dipasang gitu di video dipasang di video abi gitunya. Hapunten pisan gitunya ka anu janten Ibu Ramana ya tuh toki gituan. Hapunten pisan kana jadi Ibu Ramana kitu sabda sameng ka dieu teh mangrupikeun seueur jelema di doge aya Mang Amin tunya Mang Amin, Mang Boa, Mang Haji Ikin seueur lah. Pamana mah teu sepi gitunya teu hariwang, pilih hariwang gitunya. Aman pokona mah jeung abi mah nya. Ayeuna mah nu bieu teh mangrupakeun film Sunda anjing perdama tah barudak kana banget film Sunda nya nu bieu teh nya ayeuna mah urang perkenalan deui ieu nu ieu ngaranna Jajang ieu Jajang nya
Facebookna aya di leuh Jajang aya di dinya. Nah, ieu biasa ngaranna Rizky Maulana anu urang aya ieu Facebooknya aya boga Facebook Faiza Rizky ini ina 2 etana S-na ku Z, P-na ku P. Ya kumaha eta ieu. Jadi nya ya ngaranna Yuji, cenah Yuji, tulis di Facebook mah Yusuf Hidayat, eta ngaran Facebook nanya. Saksikan terus video orang selanjutnya nya, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.